Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru isukna memeh ajan subuh Adipati Saputra geus hudang dibarengan ku Bihayati jeung ku Mang Yayan beberes papakeanana diasup-asupkeun kana koper batah keneh sabenerna mah adi teh ngan kapaksa kudu balik sabab bisnisna anu teu bisa ditinggalkeun lila-lila. Kang Adi yeuh padahal mangalih we atuh ka dieu usaha teh. Meh bibi aya rencang pakumaha ari Kang Adi aya di dieu mah. Atuh Cap Wildan oge bakal ngaraos regreg ari caket sareng rakana mah, ceuk Bihayati bari nyeletingkeun koper anu dieusian papakean Adi. Mohon bi insyaallah kin urang emutan heula margi bisnis abdi tos cocok di ditu. Alhamdulillah dugi ka ayeuna usaha abdi di ditu mungkin berkembang. Pami abdi ngalih ka dieu kumaha para konsumen hese beleke abdi ngingingkeun kapercantenan ti para konsumen teh. Teras kumaha nasib karyawan abdi kedeui we lah bi demut heula margi seueur anu kedah dipertimbangkeun. Walon Adi bari nalikeun tali sapatuna sanggeus sagedang dan Adi ngoloyong ka hareup rek pamitan ka Wildan jeung ka Nanas. Tapi pas pisan Adi pasarandog jeung Nanas kaluar ti kamar karek tas beres salat subuh. Asa aya anu ngageter dina hate Adi, rasa anu aneh, anu beda ti sasari satiap panonna paadu teuteup jeung Nanas. Pami Wildan sare keneh kitu Neng, ceuk Kang Adi nanya ka Nanas anu keur nangtung ampir adek jeung manehna. Masih Kang, urang gugahkeun atuhnya. Walon Nanas bari malikeun awakna, tapi Adi replek newak leungeun Nanas semu dibedol. Wios teu kenging digugahkeun Neng, ceuk Kang Adi bari giak ngaleupaskeun cekelanana bari siga anu semu reuwas. Adi ngalengkah muru kamar Wildan tuluy ngajanteng dina lawang panto neuteup Adi ka memetna anu keur ngagoler dina kasur. Awakna anu leumpeuh jeung leuleus keur sare ngagebra. Adi teu wasa ngahudangkeun. Satuluyna ngaleos dituturkeun ku Nanas rek ngajajabkeun nepi ka lawang panto. Mobil geus dihaneutan ku Mang Yayan, koper geus diasupkeun kana bagasi ku Bihayati. Adi ngalengkah lalaunan kaluar ti imah Wildan. Neng tong kabamananya jagaan Wildan Adi akang anu hiji-hijina, ceuk Adi nyarita samemeh asup kana mobilna. Mohon insyaallah Kang, Wildan hiji amanah kanggo abdi. Satekah pola ku abdi baris dijaga. Walon Nanas bari ngeluk tungkul karasa aya anu berat dina hatena waktu Adi ngalengkahkeun sukuna asup kana mobil. Adi majukeun mobilna lalaunan ninggalkeun pakarangan imah Wildan bari mawa hate anu barojengja masih ngahiyeng dina ceulina basa Bihayati jeung Mang Yayan ngobrolkeun kaayaan Wildan jeung Nanas. Hatena milu ngarumas ngarasakeun katunggaraan rumah tangga Adina, tapi dah heueuh jalma hirup geus aya titis tulisna rek kitu rek ieu isuk jaga ninggeto saha anu nyaho. Adi kebat ngajalankeun mobilna nyemprung meulah patali marga ngajugjug kota Solo. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, Nanas ngalengkahkeun sukuna asup ka jero. Omongan Adi bieu beuki nguatkeun hatena pikeun manehna teger sarta kuat meperasaan sok timbul nyaliara dina dadana. Samindengna Nanas sok ngalaman perang sabil antara ngalawan rasa jeung kawajiban babaktina kanu jadi salaki. Teu bisa dipungkir aya kalana Nanas ngarasa stres ku perasaan Nanas sorangan, tapi Nanas geus nyaho carana lamun geus datang perasaan eta. Manehna sok langsung wudu salat tuluy nyokot tasbih ngucap istighfar saloba-lobana. Atawa lamun keur dipagawean manehna sok masang headset ngadangukeun lagu Celine Dion anu judulna The Power of Love. Manehna ngalenyepan eusi laguna da kabeneran rada ngarti kana basa Inggris yen cinta teh hiji kedah janten sumber energi atawa kakuatan. Lamun pasangan urang ngalaman kasedih perlu didukung ku pasanganana. 2 kedah janten sumber motivasi. Lamun tos nikah teh ulah jadi males nyiar nafkah kedah tetep sumanget sok sanaos usum pagebug.
Tilu kedah janten sumber inspirasi kitu cenah cek bayangan nanas mah. Sok padahal dina Al-Qur'an cinta teh ngabogaan dua ciri nyaeta hiji mawadah, cinta anu ieu mah ngan saukur boga modal syahwat atawa nafsu birahi wungkul. Biasana mun rumah tangga ngan saukur ngandalkeun mawadah, taralila umurna oge gancang ngolembar rasa cintana sabab kageulisan jeung kakasepan bakal luntur ku waktu, dibatasan ku umur, ukur di awal pangantenan we hadena teh. 2. Warohmah atawa kanyaah, pasangan kudu narima kalayan ikhlas pasanganana sewang-sewangan sanajan beuki lila beuki katingali yen pasangan urang teh teu luyu jeung kahayang urang. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, isu keneh Wildan sisinarieun geus menta mandi, biasa nama sok sare sanggeus pamajikanna balik gawe. Neng, kabujeng moal upami memeh mangkat damel pangurutkeun heula janggot sareng kumis AA. Asa barala doh, ceuk Wildan. Geus lila sabenerna mah hayang bersihan teh, nganingali nanas anu unggal poe disibukkeun ku urusan kantor jeung ngurus dirina matak teu wasa loba nitah. Ih, saya keneh bala katinggal gagahna, walau nanas bari ngarangkul naplok kana tonggong Wildan, ngusapan pipina anu bala celengok dicium. Teu raoseun atuh Neng, asa kareunang arateul bilih aya kutuan, tembal Wildan bari malik nyium kana pipi nanas anu keur ngagalentoran manehna. Oh, nya hayu atuh meungpeung anjing keneh, engke mah bilih kasiangan abdi angkat damel. Walau nanas bari tuluy ngadorong kursi roda muru ka kamar mandi, rengse dikurud katingali deui kasep jeung gagahna Wildan teh. Nanas imut ngagelenyu basa Wildan dangdak dengdek dina hareupeun kaca eunteng. Neng, anterkeun ka payunnya, asa tos lami tara moyan diburuan. Nanas giak ngadorong kursi roda kaluar, tuluy merenahkeun Wildan diburuan anu caang anu katojo ku panon poe isuk-isuk. Neng, aya acara naon di masjid teh nya? Jam sakieu geus nyetel pangajian. Har ari apanan dinten Jumat ieu teh Astagfirullahaladzim, ceuk Wildan kecap istighfar dirina karek sadar salila 2 tahun teu kungsi napakeun sukuna di masjid. Neng, wayahna wartoskeun ka Mang Yayan nya, anterkeun engke ka masjid hoyong Jumaahan. Nanas unggek teu wasa nyarita ti korona karasa nyelek ku piceurikeun. Alhamdulillah ya Allah, mugi acara oge abdi teras istiqomah sareng langkung ikhlas nampi kana ieu takdir. Gerentes hatena Nanas. Sarua jeung pamentana sangkan dirina tetep bisa ngajaga emosi syahwatna anu sok timbul sawaktu-waktu, sarta mementa sangkan tetep bisa ngajalankeun sabarna narima kana kaayaan salakina. Sabulan ti harita Nanas ditelepon ku Bu Wiwi anu jadi indungna, sangkan isuk kudu datang ka Bandung pikeun nyumponan pangulam ka pibibina teh anu rek ngawinkeun anak awewena. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, sanggeus menta izin ka Wildan, isukna Nanas indit ka Majalengka lembur Bu Wiwi. Nanas janji ka Wildan rek pulang poe kajian wayah kumaha oge rek balik cenah. Teu poho Nanas nitipkeun Wildan ka Mang Yayan jeung ka Bihayati, sangkan ulah dijauhan, bisi hayangeun kacai atawa hayangeun dahar. Jam 8 Nanas geus nepi ka imah indungna. Kasampak Bu Wiwi keur dangdan make pakaian anu pangalusna, sanggeus reureuh sakedeung, sarerea mangkat make mobil, da imahna lumayan jauh perjalanan 1/2 jam ti imah Bu Wiwi mah. Anjog ka anu dituju, Bu Wiwi dibagiakeun ku nu boga hajat, kalayan dipernahkeun dina kursi jeung meja khusus tamu spesial. Wilujeng sumping ceuk, kumaha daramang? Ceuk Bu Cucu bari sasalaman ka Bu Wiwi katut Nanas.
Alhamdulillah pangesto. Kumaha atuh samulihna? Walon Bu Wiwi. Alhamdulillah nuju aya dina kasehatan. Bade teras taruang atanapi bade ngopi heula saaya-aya? Tanya Bu Cucu dareh dehna keur. Ah, istirahat heula we Nyai. Keun ke gampilah tos lapar mah, nyandak nyalira, tos ngabarak apanan ieu dina meja. Tembal Bu Wiwi bari seuri. Oh, nya atuh sok istirahat heula. Sakedapnya abdi kapanggar heula. Cek Bu Cucu bari jung nangtung tuluy ngoloyong kaluar rohangan. Tekung silila geus narojol deui dituturkeun ku lalaki gandang. Make setelan jas warna hideung, pakulitan bersih bibir ipis semu galing, irung bangir, panon sayu bulu matana centik mirip pisan Aliando Sarip. Ieu teh Faisal. Masya Allah. Mani pangling, beki gandang wae. Cek Biwiwi bari nangtung ngajak sasalaman ke anakna Bu Cucu anu ngaran Faisal. Faisal mesem bari nampanan leungeun Bu Cucu tuluy disun. Neng, ieu teh Faisal, putra ateu cucu anu kapungkur masok nganjang ka bumi urang. Waktos nuju alit, emut keneh atawa henteu? Cek Bu Wiwi bari ngareret ka Nanas anu keur diuk keneh, anteng jeung HP-na. Nanas ngareret bari jung nangtung tuluy ngasongkeun dampa leungeunna ka Faisal. Treup sapasang panon pateuteup, dua rema paantel. Nanas giak ngepeskeun leungeun Faisal sabab cekelanana karasa pageuh. Sanggeus lesot, buru-buru Nanas diuk deui. Bu Wiwi jeung Bu Cucu uplek ngobrol, ngaler ngidul bari sakapeung diselangku sadeuseurean. Lamun keur ngalalakon zaman baheula mangsa maranehna padeukeut. Ari Nanas geus eleke sekeng asa teu betah diuk pahareup-hareup jeung Faisal anu panonna teu leupas neuteub manehna. Nanas terus anteng jeung HP-na, teu wani nyengkatkeun beungeutna sabab tiap manehna cengkat Faisal sok pareng keur neuteub manehna. Akhirna Nanas pamit ngomong ka indungna rek nyokot minuman jeung kadaharan asa lapar cenah. Geus dihegkeun ku indungna mah, Nanas ngaleos ka tempat minuman. Nanas menta jus alpukat ka pelayan parasmanan. Leos deui Nanas kahareup, gek diuk dina kursi anu umum. Paranti tatamu panonna kahareup ningali panganten anu diuk dina pelaminan. Asa kagagas hatena inget mangsa manehna keur pangantenan jeung Wildan. Diuk ngarendeng hotel silih tepak silih ciwit. Mangsa Wildan ngelek dirina ngomongkeun malam munggaran. Kaendahan eta moal leungit dina pikiran jeung hatena Nanas. Nyalira wae Neng. Cek hiji lalaki jol gek diuk gigireun. Barang direret, horeng Faisal milu diuk bari ngeupel gelas dieusi minuman jus jeruk. Nanas teu nembalan, manehna ngan saukur ngareret bari imut maur. Imut anu kapaksa tambah henteu teuing. Saurna tos nikahnya? Cek Faisal nanya deui bari maledogkeun imutna. Alhamdulillah. Walau Nanas pondok bari panon mah masih anteng kahareup. Nah, teu ngiring atuh carogena, tanya Faisal api-api teu nyaho. Padahal dirina geus apal ti indungna yen salaki Nanas lumpuh. Henteu, kaleresa nuju repot ku padamelan. Walau Nanas bari tungkul. Oh, teu acan gaduh batik Neng, tanyana deui asa kapapanjangan. Teu acan, jawab Nanas. Hiji pertanyaan anu mata keraheut kana hate Nanas, sabab manehna kudu ngubur sagala angan-angan bisa jadi hiji awewe anu sampurna, ngandung ngalahirkeun jeung nyusuan, katut ngagedekeun jeung ngadidik anak-anakna. Tapi harapan tinggal harapan. Bari jeung kitu Nanas tetap bersyukur dirina masih dibere kesempatan ngurus lalaki anu paling dipika cintana. Oh, nah teu acan gaduh murang kali. Padahal tos lami apa nikah teh? Atanapi ngiring program heula. Cek Faisal kalah nyosok jero siga anu ngahaja mancing-mancing. Sangka Nanas raket jeung manehna tuluy daekeun curhat. Mohon ngiringan program heula. Walau Nanas kituna teh berejung nangtung pamitan ka Faisal sabab asa teu betah diuk lila-lila jeung Faisal. Sokomo bari ngabahas masalah pribadina. Faisal olohok neuteub pangawakan Nanas anu ngaleos ningalkeun manehna diuk sorangan. Gelis euy awewe teh, abong mun teu talu ka kuring,
komo geus 2 tahun kahalodoan. Tenang Neng Nanas, kuring anu baris nyebor rasa panas jeung halodona hate anjeun. Gerentes hatena Faisal, kituna teh bari mesem. Cag heula nya hei.